زمزم الحادي ومطرنا يا الله. Nah, ayeuna aktivitas ayeuna sehari-hari itu naon? Kang Dari? Biko lah tuh Pak. Masuk kan Wiko? Menuju anak rokok Pak. Oh gitu. Punten atuh. Kan Wiko aktivitas sehari-hari ayeuna naon? Kang aktivitas memang kalau saya nanti di sekolah ngasuh barudak mainan Pak. Ya. Ngasuh barudak di SMK Ikro. Guru gitu sih. Ya, Guru. ngasuh guru lah insyaallah. Da isi nabi itu nyebat guru Pak. Dan memang lamun misalkan di luarnya teh turutin dia bi teh. Teh turutin kumaha? Ya, Oh, karena digugu dan masih kena siga kieu geuning mah bener. Iya mah ngasuh we, hayu orang belajar babarengan sareng barudak. Bijaknya. Bijak tadi dia we Pak. Di luar mah. Nya sa di dinten mah gitu. Cuma memang ayeuna teh nuju anu dirintis kok bitanya dari bisnis atau apa naon? Bisnis, betul kan bisnis. Bisnis. Pengusaha gitu loh. Iya. Ketika orang ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada anu dituju Iya. bisnis Oh, betul. Menurut teori naon eta? Marketing. Marketing. Oh, aya basic marketing. Alhamdulillah. Marketing. Kalau pun tanya, abi nana sudah kadih. Ini biasa juga ngerokok lah. Tapi ada karusan duaan Pak itu. Tiluan terus sama tiluan. Sama sajurusan gitu. Itu bisnisna ieu. Oh, bisnisna. Naon bisnisna entah. Asa kira-kira memang ayeuna mah terus dipaksa ku keadaan pengen ya. Memang terus harus ngegejebur ke sosial media. Oh gitu. Jadi bisnis di sosial media. Sosial media. Jadi icalan atau apa kumaha? Acan namanya perencanaan itu. Karena berbicara bisnis, ada orang awam, abi kan orang awam ketika berbicara bisnis jualan begitu. Nya, abi kita tadi ngemutna eta da tiba-tiba itu ngobrol bisnis. Naon tah bisnis naon tah? Cik mangga atuh nu ayeuna. Bisnis nu mana Anu tadi, nu teh ya. Enten kieu pas harus. Aduh jual curhat ieu. Terus awi paling sepatna curhat. Kan tadi niat lagi naon baju. Cerita santri. Kira bajigur teh naon? Ngabajigur, ngariung bareng ngaji jeung guru muda gitu. Wah, Kan Ali masih kena yang muda gitu ya. alhamdulillah abi ku komo masih muda. Ada dijaga kudu aya nu bisa diambil ku batur ieu. Jamin naon ieu. Kudu aya manfaatna. Kudu aya manfaat. Insyaallah. Teman-teman manfaat. Sepirakan. Eta kok pajana Kapan kusumping ka dieu naon terus manfaat. Amin. Nyana kopi gitu kan. Aduh isi. Sanes diukur sanes. Nyanto wios. Kira nyanto anjing. Ya kan ada nah abi bisa dibilang na bisnis soalnya karena nya istilahnya mah tos aya perencanaan, tos aya pelaksanaan, terus orang aya goal di hulu-hulu hoyong kumaha kan udah ada tujuan. Oke. Dalam bentuk bisnis painten teu kuda bentuk jualan oge. Maksudnya bisnis orang ngarintis oge. Ya. Ya painten judul nama ngarintis sosmed Pak itu. Ngarintis sosmed. Kumaha maksudna? Ngarintis nama ngadamel channel iyalah. Oh. YouTube-nya. Jadi konten kreator. Nah, konten kreator. Oh, emang bisa dijadikan bisnis ya? Oh gitu. Oh, mana carana? Iya, Bapak. Pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu. Oh iya. Tadi berpikir salah. Nah, biasa dikategorikan bisnis. Ya. Karena tetap ujung-ujungnya ke atas nama goal namanya uang lagi. Ya. Jadi akhirnya ngarintis channel. Channel naon namina? Namina teh paling mau disensor kan? Aman. Namina teh Tri Komodos channel. Tri Komodos channel. Tri Komodos. Komodos. Ya filosofi mah tinu komodo. Oh, naon tah? Tri mah 3. Tri 3 orang. Naon tah filosofina? Komodos nama painten anu ku dikajina mah kieu pas sanes nama caritakeun ti awal we nu pas di uang ngobrolkeun. Teu atuh kitu ali mah. Ini makan filosofi sanes sejarah. Ada filosofi Komodos teh nu kabeh terang sareng ku sanes terang mah cenah ieu nya Komodo mah leutik kering kuat gitu. Oh, suara nage. Oh. Nya urang kerek apal tadinya. Jadi Komodo mah Karek apal deh, karek apal. Jeung di Komodo kan salah satu hewan langka. Dan hanya ada itu di negara kita, negara Indonesia. Makanya kita akan menjadi orang bertiga ini insya Allah kedepannya goal kitanya menjadi manusia langka di Komodo, orang yang langka, sukses dan juga kuat. Amin. Ngeri. Keren ya. Langkana di hal naon tah? Langkananya
Udah menemukan belum? Ada langkah nama sama kaca. Ya langkah nama istilah malah orang bisa jadi pembeda di nu lain. Oh. Soalnya nu terang ku abis sebenarnya nu ngarintis kitu nya lira. Ya contohna penten ieu pun guru. Selalu arah ini gini, ngarintis teh betiluan dan orang mah ada ngarintis nu kieu mah sesorangan. Ya. Dan kayak gini nggak maju mah orang kan rekrut. Kebanyakan memang seperti itu. Tapi nah konsepnya begitu. Dari awal udah bertiga gitu ya. Itulah kelangkaan kita. Iya, siap. Itu poinnya sudah. Nah, ini poinnya. Terus nilai unik atuh. Nilai unik dari si channel Trikomonos itu sendiri naon? Oh iya. Channel Trikomonos itu memang tujuannya untuk edukasi, Pak. Cuma memang pengemasannya kita komedi gitu. Entertain gitu ya. Ya, bener. Betul entertain mohon. Tadi kategorinya naon di YouTube? Hiburan. Bukan pendidikan bukan. Tapi game. Kalau kategori mah hiburan. Tapi di dalam kemasan ternyata ada edukasi. Salah satunya kembali hiburan edukasi dikemas hiburan. Tadinya. Perfect, sok pas ya nah, di antaranya untuk mengedukasi konten andalan konten andalan sebenarnya banyak playlistnya banyak, cuma konten paling andalan itu kelas bahasa Sunda. Kelas bahasa Sunda. Kelas bahasa Sunda. Kelas bahasa Sunda di dia teh urang ngabahas segala rupa tentang istilah nama masalah Garut, masalah oleh-olehna. Jadi bahasa lemes kieu. Pariwisata. Pani memperbaiki channel abi kada. Kan ngebahas channel mah kudu lemes. Citra. Jantan dikemas dengan secara komedi, tapi tetap ada poin-poin edukasi yang bisa disampaikan kepada penonton atau pendengar. Contohnya misalkan kita ngebahas tentang wisata Garut, kan bisa jadi orang lain belum tahu ada apa aja wisata di Garut. Cuma dikemasnya dengan heureuy teh apa? Heureuy ge wah kasar bisa sih apa kayak. Ada kan di bahasa Sunda eta kan ada banyak ya orang Sunda mah bahasa Sunda untuk pribadi. Terus mangga biasa dibahas pekerjaan Bapak. Tapi aya namanya paribahasa. Aya maksudna ieu mah siwa pemana teh aya bahasa anu pantes ka guru. Aya kadengen-dengen gitu tah. Itu kada rencangan teh kumaha. Eta ge bade dibahas engke Pak. Acan. Jadi cuma ari poinna mah atas saya, Cep. Atas saya pernah. Terus tiga anu kemarin maut. Nah, pas eta kan ayeuna aya pun guru pupus piraku pun guru mati itu. Nya pae bisa lebih itu tapi nya. Terus deui eta kan aya Sunda mah kan memang leganya. Lega bisa. Korsi naon? Tuh. Jodoh gua. Korsi cokor di sisi. Aduh. Oh, singkatan kepanjangan. Ari Suganda pelebaran geuningan. Masalah tuh. Bahasa naon geuning eta teh? Hah? Oh, kirata. Tuh, kirata. Dikira-kira tapi nyata. Eta bisa jadi konten. Tapi pas mah fokus ke bahasa Sunda teh nya ieu teh. Kelas Sunda teh naon kumaha tah? Soalnya kieu banyak urang teh orang Sunda. Beres. Tapi nasi teh loba ngomong Sunda. Bahkan jadi bangga teh urang mah bisa bahasa Inggris. Urang yang bisa bahasa Korea. Oke, itu poin plusnya. Tapi tetap utamanya kita orang Sunda. Ulah poho karena bahasa daerah, bahasa sorangan. Iya. Berarti ngajak ke sadayana orang Sunda teh hayu urang mulai Sunda. Entak cik geus loba lah podcastan orang mengundang orang luar ya podcastan bahasa Indonesia podcastan pokoknya podcastan nya gitu wawancara cara wawan. Tapi urang mah masuk Sunda. Sugan we atuh misalkeun aya penonton yang tertarik pisan. Jang kudu balik sekolah teh bibis bahasa Sunda tuh siga cep dari. Kan eta geus jadi ini lah. Tadi cep oge memang kental. Ya sejarah nata aja. Kental pisan orang Sunda. Ceritakeun dari abdi oge sami. Kumaha teh acep tah? Cep Pak, cep. Mohon. Sanes teh mah sanes ide dadakan Pak itu. Emang abis yang ikut emang disebut cep sebetulnya. Ku abi dua. Nah, sejarahna kieu Pak. Menuju kuliah ya.
tiap anjing teh aya wae ibu-ibu nu ican gorengan. Heeh. Gorengan cep. Lain gitu. Iya kadinya kan ini. Lain ngomong lah gitu, Bararaden cep. Bisa inget ya. Bararaden cep. Ya orang itu seserian tapi dihareukeun cep tuh mana beli moal. Jadi gitu, nuhun cep. Emang si ibu nyebut cep wae gitu. Cep wae bae kasasa. Memang kok lemes-lemesna nya. Mun. Coba teh Bu, tes cep. Lu satu aja bisa kudu akrab. Mohon. Mantap kabeh dibahas di kelas kamari ge. Masalah cep teh keur orang anu geus akrab cep teh. Iya. Tapi aya deui istilah abdi oge sok disebut cep. Ketika di Sumedang atanapi ke Majalengka karena tahu abdi orang tuanya sepuh teh guru, kita biasana anak guru mah sok disebut encep. Di ditu mah. Ya istilah seperti itu. Abdi oge sok cep. Sanes pelanggan gorengan pun. Bukan atuh. Sanes pelanggan gorengan. Gogok. Abdi pelanggan gorengan. Sekarang teh memang akhir-akhiran gitu. Sekarang sejarahna. Iya. Jadi istilah eta mah Iya istilah. istilah sejarah teh. Pemikan di Garut mah Pemi putra ajengan Aceng, jadinya sekali Aceng. Kadang. Mohon. Nya Aceng, nya terus. Aya nu disebut teh Ji Jaya teh. Ji nah. Soalnya terus caket nih Pak. Ji ka dieu. Orang lain ini masalah. Tawa I sok aya. Ki sok aya. Ki. Nya bikin kan terus gitu dipanggil. Yi, ai. Ai itu rai. Gitu. Kasahana pun biasa mah. Kasahana pun ai. Pun rai. Nah, eta apa tujuan abi ngekemasna ka bahasa Sunda teh supaya kaum milenial teh teu ngabahas memang bangga ku bahasa Inggris, oke lah bangga cakap. Nya terkadang kan urang oge sok kaceplosannya. Ya ngobrol lagi pacampuran kan bahasa Indonesia kan gitu. Tapi kan urang ge belajar itu belajar. Menuju diajar hoyong kembali deui. Ngauihkeun. Naon deui? Ngabalikeun bahasa urang sorangan diangkat deui ka luar negeri gitu. Kamu upami dina channel saya teh namina teh naon? Trikomodos. Tunah make Trikomodos. Coba lah mun tilu. Tadi mah teu ka emutan bakal konten eta apa. Jadi kalah aya ta jadi andalanana gitu nya. Mun andalanana eta Pak. Pas misalkan aya narus. Itu tuh baheureuy wae terus ngebahas anu kaditu are edukasina di mana. Ya itu urang siga edukasi we enak gitu keur nyampaikeun bahwa orang teh mun salah tong dibawa mun bahwa eta edukasina. Mun aya nanya, "Gara edukasina mana?" Cik didinya edukasian teh aya sinu alus kitu eta. Jangan serangan. Oh, jadi supaya penonton melihat atau mengeksplor menilai sendiri ya hasil nama. Pancabe ge tagline ge insyaallah lah manfaat mumpun teu manfaat mah sapiraku. Oh eta tagline Trikomodos teh gitu. Menutup teh mugia konten ieu sing manfaat cenah. Langsung ku ieu teh mun teu manfaat mah sapiraku. Sok kitu we abi nama. Tapi insyaallah manfaat Pak insyaallah. Insyaallah amin. Soalna seueur oge pan abi di kampung-kampung banyak aya bahasa Indonesia yang baik pasti eta banyak ya pembawa sokari. Tapi nah budak teh diajarkeun bahasa Sunda yang lemes yang ini gitu. Yang lemes. Tapi teh yang menarik tadinya Pak gitu. Ari tadi Kang dari mulai di mana? Masa mulai teh kampung abi. Tuh, orang Sunda kita apa? Tuh, nya. Dina eta oge, dina patarosan eta terkadang masuk lepat eta teh. Ketika nalika urang ditaros Cep Deri mulai di mana? Tos di ditu di sakola. Tuh jawaban teh tos di sakola atanapi mulih di sakola. Kedahna kumaha? Wangsul di sakola. Aduh. Tuh, eta kan bahasa Sunda. Beda ya. Tapi eta teh Pak, gua misal luhur ieu udah ketik aja mah bios. Jadi tiba ieu goblok gitu. Aingnya lu kepo aing halus ya. Jadi gitu. Aduh pas kieu, pas langsung kelepasan. Iya, kelepasannya sering gitu. Tadi mah kamu pasti dianggap bisa. Nya maka eta ikhlas Sunda teh nya. Tah ikhlas Sunda teh. Si horeng teh sanes naon ngajarkeun oge ka penonton teh nya, tapi ngajarkeun diri urang oge. Iya, edukasi eta di dinya. Kita mulai nanya edukasi di mana sok ya. Mulai edukasinya syukur. Sing dewasa kan jangan sorangan. Hidung ya. Itu nu penting mah ya. Cuman abi teh kieu Pak bingung Pak.
ya malah hoyong konsul pengen tanya sarasna mah kieu pangabahas-bahas Sunda teh saurna gitu ya cakupana emang kecil lah istilahnya namanya soalnya mesti mengerucutnya ke Jawa Barat betanya ai Sunda mah laras nya pengen Jawa Barat ai Banten Jawa Barat itu Jabar Banten enak misal oh Banten waduh Kapungkur Jawa Barat Kapungkurnya Jawa emang tuh saya pemekaran betanya nah mata abi dongkap ka dieu tanya diundang teh nya santen abi ku ilmuna painten kade ya aya ilmuna painten kangge ngembangkeun ieu supaya teu nyempit istilahna mah lah segmenna beuki luas hayang kumaha tapi itu mungkin di belakang layar oh gitu aduh cuman disampaikan bisa gila apa ya mau dilapas ditonton oh bener ieu poho gitu ya tempat di dinya sasarangan sih abi oge ngabajigur salah sama kieu karena abdi dulu memang aya basic atau napi dasar sok nulisnya yang juga oge resep nulis gitu terus aya jiwa jurnalis lah gitu ketika berbicara jurnalis sok we da Kanjeng Nabi oge itu sebagai seorang jurnalis di messenger kan pemberi pesan kan di messenger ya oke nah, ketika pemberi pesan ya menyampaikan pesan-pesan Tuhan pesan-pesan Allah Kanjeng Nabi tah abdi oge sama mencoba belajar kadinya meneruskan dengan cara media yang berbeda. Nah karena memang digital kan gitunya, maka ayo orang bebarengan gitu. Dengan wasilah ngabajigur, konten mah naon we gitu lah. Yang penting mah tadi teh manfaat, teman-teman manfaat. Asik aku. Kebawakeun gitu. Alhamdulillah kayak payu. Nah eta di antara nama. Jadi ayo sasarangan we. Nah ternyata hasil riset gitunya ketika ayeuna orang ngariung ke dieu 5an misalnya ketika banyak oge orang nu nonton ratusan oge oh banyak orang nu memang aya nu resep duka aya nu jijik gitu kita nya terserah gitu nya geuan we eta mah terus oge perkara misalkan dimonetisasi itu mah bukan arah ke kadinya sih area mah itu mah ieu mah hasil apa dokumentasi lah ieu mah dari dokumentasi mohon karena memang abi sok resep gitu resep nulis atau napi pernah belajar dokumentasi atau napi ngedit video mesti kulina HP oge ya kita manfaatkan lah gitu jadi nggak manfaatkan nu aya we gitu makanya hayu orang sasarangan gitu gitu nah makanya jangan ulang kieu kumaha teh kopi lah oh tas setengah 12 tah kumaha tah sakit wae pengen sakit lah kanggo mohon hatur nuhun pisan Kang Dery sareng Kang Dito amin tos tiasa silaturahim tos tiasa rurupaheun di ieu tempat sakieu buktosna sakieu ayana nya sami ieu mah ngamanfaatkeun nu aya jadi tempat nu aya nu sempit dipersempit gitu tapi kumaha carana bisa indah meskipun tidak indah gitu nya tapi ya terkadang ieu nu aya dina video memang lebih pisannya dina kanyataanna gitu makanya sakieu buktosna we itu Kang Dery hapunten we tu kopi oge tos tereh sakadik deui teh lima hiji mohon hiji kuduaan oh hiji teh kopi apa hapunten endo hapunten bisa lah disiapkan batas rezekinya Pak oh kade ieu memilikannya memiliki rezeki pasti uyup tah eta rezeki astagfirullahaladzim dengan rokok ya mana rezeki sering inah yang mohon mohon numawi salira oge ageung alhamdulillah eta apa bukti abi dermawan mohon langsung terbukti dia buktinya masya Allah aduh jadi memang layak untuk menjadi seorang beunghar layak bisa oke ya urang doakeun mudah-mudahan urang sadayana baleunghar beunghar harta beunghar hate oge komo cicing ayeuna nuju di hegar mana hegar teh beunghar mana teh hate beunghar hate itu cocok laras mantap sakitu wae panginten Kang Dery sareng Kang Dwiko kanggo sementawis nya hapunten anu kasuhun hampura anu kateda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh